Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ih, meni hujan wae ieu teh. Bara recek. Nah, motor beana di dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben mana geus balik dewe Neng? Eta mah guruna aya nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain guruna ketang ucingna maksudna teh. Mana emang menisuk tara balik wae Neng. Mah, si Jasmine teh imahna pindah nyaho. Nah, jeung pindah ke mana gitu? Eta geuning mah anu hareupeun imah Bu Erna nu eta. Ari mama keur naon dinya? Ieu rek melak cengek dadahar ka ditu ah. Jeung naon daharna mah? Meni tinggali we ka ditu atuh. Sok loba pertanyaan pisan jiga wartawan ari taeun teh. Iya, meni padahal mah tinggal jawab we. Nah, si Jasmine pindahnya lain diurus ku si Nunung atau Inung dek balik gitu. Meni dibalik. Kumaha ieu teh grup teh meni update. Bu Erna meni tinggalin informasi pisan. Kumaha cenah ieu teh nya? Jeung bau tai ucing ah. Bu Erna mulang sakola. Mama Neng nya mulang sakola atuh. Maknya mulang adu bagong mah ah. Keur naon eta teh Mama Neng? Biasa we Bu Erna ieu rek melak cengeng. Oh, keur bercocok tanam meureunya eta teh. Ngan tumben ieu Bu Erna asa geus rada lila kitu ka Mama Neng teh teu mere update terbaru. Mama Neng dina grupna ge nya acan we update ya teh Bu Erna ge tinggalin informasi dah jigana. Bu Erna mah sok kumaha teu balik, tapi bejana cenah sini si teh rek balik bener eta teh. Ari Mama Neng teh apal henteu? Geuning apal naon Bu Erna? Apanannya si Jasmine teh diurus ke si Nunung, berarti kan lamun sini si ngirim teh ka si Nunung lewat si Nunungnya. Eta mah nya Mama Neng tara nepi ka si Jasmine eta teh sok ditilep duitna. Dicokot ku sorangan gitu maksudnya teh tidak harus sorangan. Gitu geningnya eta kalau kon si Nunung teu nyangka Mama Neng mah da. Mama Neng leuwih parah eta mah si Jasmine tehnya sok ditutah-titah kumaha we pembantu padahal kan si Nunung tehnya eta teh cicing teh di imah si Ningsih di imah Inung si Jasmine. Nah eta si Jasmine kok kada kitu-kitu ku si Nunungnya. Kesel. Meni nurus tunjung kitunya eta si Nunung. Nurus tunjung pisan si Nunung teh. Terus pas si misi apanya langsung ditelepon hari pakainya dicarekan, diusir eta mah si Nunung. Terus teh kan si Nunung mah cicing didinya teh ngilunya dah si Nunung mah tegableg imah eta teh. Tapi diusir eta teh Bu Erna. Tapi si Ningsih bisa apal di mana eta? Ya apal ti Bu Erna tuh Mama Neng yang cisah deui. Apanan si Ningsih jeung Bu Erna mah besti eta teh. Terus ada si Jasmine kumaha atuh eta teh Bu Erna? Indah pan ayeuna mah si Jasmine teh kahareupeun imah Bu Erna geuning imah anu eta. Udah hareup ku Bu Erna diurus teh apanan Bu Erna teh teu boga budaknya hitung-hitung ngurus budak sorangan we kitu ka si Jasmine teh ayeuna mah. Oh gitu eta teh. Pantesan we tadi si Neng ngomong kitu di sarua. Si Jasmine teh cenah pindah ka hareupeun imah Bu Erna. Kamarana warga tehnya ada kieu. Itu juga Bu Erna. Sampeurkeun. Pararunten ibu-ibu. Mangga Pak RT. Naon Pak RT? Henteu Mama Neng, ieu di ka Bu Erna. Dek modus ieu mah moal jauh deui da. Aya naon nya Pak RT? Henteu ieu mah Bu Erna. Bade lagi uang kematian we ieu mah. Oh, dek lagi uang kematian. Meni atuh da maot lagi laki nih. Sabaraha? 10.000 Bu Erna. 10.000 kelanya. Oh, iya. Kunaon ari RT eta Mama Neng? Ari Bu Erna teh apal. Apanan resep eta si RT teh ka Bu Erna? Nu kieu patut resep ka Bu Erna. Meni opi kayangeun atau minimal PNS Mama Neng. Jadi kieu nya ieu teh Bu Erna nya. Lain sing ieu keun ya. Pak RT teh anu rek diomongkeun ka Bu Erna ieu teh. Kela si Usep tercinta nelpon. Halo Usep sayang, menak jinggo. Yang bertemu rindu. Oh, nya kela atuh. Ieu embun ka ditunya. Tinggal nya sadayana si Usep rindu teu kuat cenah hayang nen. Enggak. Mangga Bu Erna. Boga salaki geuning Bu Erna teh. Meni gareuleuk pisannya si RT jeung resep ka Bu Erna sagala. Jiga nu PNS wae, minimal PNS hayang ka Bu Erna mah. Tuh kumaha ieu Pak RT Mama Neng hayang ka Bu Erna tapi geuning gablek salaki Bu Erna teh. Di bejaan Bu Erna mah boga salaki. Sing atuh bogoh teh kan nu teu boga salaki. Tong ngarebut pamajikan batur. Kasaha atuhnya? Ini teh panas hujan. Atuh kumaha popoean garing-garing. Mending nyanyi oge jadi henteu mood
sayangna manusia. Nah, jeung ieu we. Mas, ka dieu. Anu maneh? Eudeuh moal lalaki Mas. Mana? Ya, ai jomblo ieu eudeuh Pak RT. Kayak jadi Bu RT, eudeuh moal. Han, kieu geuninnya. Kacamatanya nyengsel, tau kacaan hiji. Ana nage geuning kieu tuh maneh. Jadi ka Mas kan ieu. Embung ieu mah. Har, eta ge geuna underdak kitu embung ka Pak RT. Oh deuh, kitu ieu teh nadakeun ka Pak RT. Ari mah neng daek teh ka Pak RT. Nya henteu atuh. Henteu nya. Tuh kumaha eta mah nya geus satunya Pak RT rek balik ya dikuruskeun bansos. Enggak. Nya mangga. Saha bareng nu daek ka RT burung kaos kitu. Kacamatanya yang sol eueuhan hiji. Tapi nya dipikir-pikir mah Pak RT teh imut. Orangna kekurit cuman hiji kieu. Jeung lamun Imas jeung Pak RT meureun jadi Ibu RT Imas. Oke bener kayaknya. Tapi dah kudu jual mahal. Punten ceu. Mangga. Geuning anggar mung ka Pak RT nya. Tuh kan, bener Pak RT teh meni imut kitu nya. Dipikir-pikir lah ku Imas lamun Imas jadi Ibu RT kumaha nya. Mah, neng ka Imas si Jasmine heula nya ngerjakeun VR. Heeh, Jug. Oke. Ieu di taneuhna eueuh rek malaksek teh. Geus aing malah si Gopi. Jasmine. Menikah heula nya meni rariweuh pisan Jasmine. Menikah mana sih si Jasmine teh eueuh? Atuh meuni gandeng kamu teh. Bohongana eta mah kamu teu kaluar di gegerwan wae teh. Ya pan atuh aku teh modal heula, so atuh ke diasup. Meuni modal wae maneh mah. Meuni di gegerwan teh sok resep pisan kamu mah. So atuh ene kerjakeun PR anu manahan Jasmine. Yang matematika dulu aja we atuh. Tuh menit tebaralisa ting ning matematika. Engke we atuh eta mah Niron di sekolah ka si Dewi. Naon sih kamu Niron? Yang satu aku gerek Niron Yeay, sok turan Tiron. Berarti bahasa Sunda heula nya. Tapi neng teu mau pulpen bengke ninggali kanu kamunya. Nomor hiji cenah. Lanjutkan paribasa ieu. Indung tunggul rahayu ari bapa titik-titik. Nah, naon? Nah, nanya ke aku kan aku mah gak bisa bahasa Sunda atuh. Bapak keur nguseup meureun. Mah nya, indung tunggul rahayu bapak keur nguseup. Lain meureun eta mah. Ya terus naon atuh? Naon nya? Aneh ge asa apal sih ieu teh. Indung tunggul rahayu ari bapak ajat sudrajat. Bener teh eta nya? Atuh ajat sudrajat mah bapak aku kamu teh. Menu balik deh. Oh heueuh nya poho ajat sudrajat mah bapak kamu. Terus naon atunya Min? Tanyakeun atuh ka mama kamu, kan mama aku mah di Taiwan. Nya geus atuh neng balik heula nya Jat. Naon sih maneh Budi? Hai Kal. Meni hujan deui wae. Mah. Mah, mana eueuh? Mah. Naon maneh ni radio kitu? Bantuan ieu mah PR neng bahasa Sunda, neng mah tidak mengerti. Sok angger maneh mah nanyakeun teh kana teu sakola. Atuh mama ini bantuan. Nyawa neng teh bisa. Meni sok ngaganggu pisan nyawa indung keur laju cukup teh. Sok atuh naon PR-na? Lah kitu atuh mah ke anak teh kudu bager. Soalnya tuluikeun paribasa ieu. Nah, indung tunggul rahayu bapak titik-titik. Nah, naon titik-titik nama? Siapa pirang kayak gitu menita apal yeuh dengekeunnya indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat. Oh, tangkal naon mah? Bapak tangkal darajat. Meni sia mah poho keur dibejakeun bieu ge. Tangkal darajat. Tangkal darajat. Ari diganti lamun ku tangkal sampul bae mah. Sia masuk nurus tunjung ari teh teh. Ning laju si Gopi aing mah. Itu kumaha ceh jadi nek Jasmine. Hai. Jasmine. Indung tunggul rahayu bapak ajat sudrajat. Nih, ongko teh panas. Ini panas, hujan, panas, hujan.
Hai guys, aku cat lover. Nggak jadi.